Tepangkeun nami abdi Ahna Prachel Supriyadi ti kelas 10-9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Puji syukur urang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparkeun kasehatan sareng kesempatan. Sehingga urang sadayana tiasa ngariung dina ieu kesempatan. Hadirin anu dipika hormat, dina kesempatan ieu abdi bade nepikeun biantara anu judulna Jadi Remaja Produktif jeung Parigel. Remaja mangrupa generasi penerus bangsa, kukituna urang kedah ngamanfaatkeun waktu ku hal-hal anu mangfaat. Remaja anu produktif nyaeta remaja anu rajin diajar, disiplin, sarta aktif dina kagiatan anu positif. Sedengkeun remaja anu parigel nyaeta remaja anu boga keterampilan, kreatif, jeung daek diajar hal-hal anyar. Pikeun jadi remaja anu produktif jeung parigel, urang kabeh kudu ngajauhan kabiasaan anu teu aya mangpaatna. Sapertos males diajar atawa kaleuwih main gawai. Sabalikna, urang kedah ngeulian waktu ku maca buku, latihan keterampilan, sarta ilu biung dina kagiatan sakola jeung masyarakat. Ku usaha jeung sumanget anu kuat, urang tiasa ngahuntai cita-cita sarta janten jalma anu ngabanggakeun kolot, sakola, jeung bangsa. Sakitu biantara ti abdi, hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.